Anting cenah, ame lehonan teh kaluar. Jadi sengaja antingnya dipasang dina ieu dina irung. Ai kadang-kadang hayang nyelepet tapi teh ka bisi ya Allah. Diselepet, abdi di tukang nyelepet mah. Tahun kadang-kadang sok inget ari nuju sok kadang-kadang eta nyingisi sok kadang-kadang laguna ampun ya Allah Akbar. Kunaon kitu laguna kitu. Eta nganggorok mandi eta rok sanjadi masih aturan mah tunggang tilu ditendei meureun jadi eta sanjadi bisa anda atuh. Sengaja abi mah mesin rok teh di bolongan tengah-tengahna teh ame katingali ku batur. Banyak mesen olok batur mah kan kudu kehalangan dia mah di bolongan geura. Karunya kanu ngaput atuh bari diburu-buru eta nu sanjadi dianggo atuh jadi. Eta can jadi teh sabeula eta teh can kajahit eta teh. Sabeula rok sabeula celana panjang. Aduh. Sanes janten aya nu katingal eta nu ieu sakadang-kadang atuh aing mah. Nya eta ge ku batur cenah dieukeun diseusurikeun. Ilih cenah katingali eta cenah katingali. Cek abi teh bae eta teh keur ieu keur teh keundangan hawa eta keundangan hawa. Jeung deui mah pribadi akad ka studio nya anu rada rapet anu sanjadi dianggo. Aduh aing mah. Eta teh buru-buru atuh ieu teh tukang mintul eta buru-buru ade ka studio teh jadi buru-buru akhirna anu barolong dipake teh. Eta bani nganggo lipet di dataran atuh ya Allah. Cih. Heeh, eta teh keburu-buru teh, jadi lipen ge. Tadina nabiwir nah beuti nataran ieu teh. Ya, ternaon buru-buru oge tapi kakadenya pemi pada angkatan mana teh kompor tingali heula. Eta ge ditinggalikeun we kompor teh, tinggalikeun sampai angkat teh jadi teh tinggalikeun kompor. Atuh bili tadi pareman gitu manawi teh. Tadi buru-buru eta nganggo lipen dina tarang nganggo bedak atuh kuduna pan nya pipinya. Nya abi mah da kitu. Nganggo bedak teh napunduk atuh. Biasa eta sok kitu teh punduk siga nu ieu wae nu terang. Abi kamari mah diangkat ge abi mah kompor di pareuman, listrik di pareuman gitu nya abi teh mah diangkat teh. Apek teh abi teh pas listrik di pareuman abi ngabut poek kita teh jadi sieun diangkat. Eta pisan buku sok kadang-kadang nganti kuping itu kadang-kadang kata ingat baheula itu bahasa masih 17 tahun. Oh gitu ya 17 tahun. Oh kantos 17 tahunnya. Halo, apa? Atuh, didoakeun ku Ati ka AA ya, didoakeun ku AA. Enggak didoakeun. Nya didoakeun kunaon atuh doakeun nasib doakeun sing seueur rezekina, sing seueur kabogona, sing seueur anakna, sing seueur suamina kitu. Eta anu penting mah sehat ya ka mamana ka Duarto gitu tah. Eta mah leres pisan eta teh. Dompet kosong di candak ka mamana itu. Dompet kosong di candak dan yang dompet batur abi mah. Nangan dompet batur. Mana kosong nu batur di cokotan. Sok gaya, gayanya siga nyawe nyandak di dompetnya dompet kosong. Gaya itu memang teu boga abi mah teu boga duit. Ya, biang. Ya Allah, cik. Ya, karena aku mau oge pokoknya masih selamat bela didoakeun mugi-mugi eta sarekan dedinya mugi-mugi selamat Kang Dedi ya Allah. Mohon atuh. Eta atuh sing sabar ngawal nyisinya. Abi mah teu sabar, abi mah geus ieu-na. Ahlina abi mah eta ahlina ieu mah. Jagona atuh. Kayak si Ici mah pokona jago ieu mah geus ahli mah sabar pisan. Kadang-kadang ngangon domba, kadang-kadang domba. Abi mah da kitu kadang-kadang abi menuju ngangon domba eta mah dombana ku abi tumpakan teh. Eta dombana sampai dijerewetan. Ici mah kadang gitu atuh. Eta betung beli kaku kieu ya jadi Ici mah kitu atuh saparapat eta mah mikir lagi.